itu sebenarnya adalah kesekakarawulkeun anu tarbih nyarongkapkeun kakawulkeun itu. Jadi urang waktos parantos ngarenae sebenarnya parantos apa deui teh urang teh. Jadi dia alhamdulillah segitu. Waktu terada lama benten di sanes. Di sanes mah jam 11 jam 12 waktu direk. Tidak paling mungkin jam 1 ke ditamihan saja. Kira seperti bulan mangga wangsit siliwangi semoga lagi wangsit siliwangi mangga dipakai bulan wangsit siliwangi